tong poho ngawadang. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadayana. Balik deui di channel dari Cileung. Urang ayeuna erek ngawadang deui. Tapi ayeuna urang erek sedikit berbeda. Nyata ngawadangna erek bernostalgia ke zaman masa lalu, ke zaman masa kecil saya. Jadi urang erek dahar ujung anu berbeda pokoknya. Sememeh lanjut, urang minta bantuan dengan cara di like, di komen, jeung di subscribe. Tong hilap di follow nya Instagram urang deris_cctp. Mantap. Oke, dulur-dulur sadayana, jadi urang ayeuna erek ngawadang jeung mie di atas nya erek nyoba deui ayeuna zaman baheula mineng anu ngaranna mulan mie nya. Kamu pastilah anu ngaranna orang Sunda babaturan urang, kamu pasti pernah ngajaran mie di atas dibubukeun di tamulan atau di sangguan tani. Nah, jadi urang ayeuna erek nyobaan nya mie dibubukeun heula. Pokoknya mah pasti pernah ngajaran lah. Sok anu pernah ngajaran di komen, di handap nya. Supaya galo baheula masuk nepi ka menta ka babaturan namun aya anu ngabubukeun mie teh. Nah, geus lah. Rasaan mantap. Yuk sameme lanjut ngawadang. Sebelum makan seperti biasa baca doa heula. Baca doa dimulai. Sok mantap. Yo, subscribe can, lamun can di subscribe heula. Tong hilap dari Cileung. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ada lihat? Jadi mie mah namun dah hajung mie nya anu mantap teh anu matak meleg tah. Jadi urang teh teu maka nginumnya cenah meleg lah karek nginum. Pokokna mah meunah.
Jadi nyaahnya masih aya kana jerona bumbuna. Terakhir saungna ang bebeskeun we ka dieu. Kieu tah bari ulin baheula mah di kieu teh. Kieu bari leumpang. Bari pokoknya mah di ameng dahar teh gitu, lamun sekolah malah di ameng cenah, tapi da nikmat nih dah di kieu deh. Jadi bumbuna teh kabeh gitu kabawa. Sakieu heula ayeuna nya video ieu. Hatur nuhun kanggo atus nonton. Jangan hilap di like, di komen, jeung di subscribe, di follow oge Instagram _dari CCTP. Hatur nuhun, mantap.